penting nah si Raisan can balik wae nya. Teu apa atuh Riz emang urang ngabaran kitu ka maneh. Henteu teh ngomong nama mah cuma sakedeung nah nepi ka ayeuna can balik wae. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mana wae maneh Raisa tinggal itu geus jam berapa ayeuna? Kurang dari mana buat mereka khawatir gitu. Tadi jalan macet jadi dia nepina. Rek mandi. Ari maneh pamali mandi wae akhirna di sini ka dia gayung. Bisa sabaraha ieu teh Riz. Nu kitu mah. Aya ge digulung reungit mun teh mandi. Geus rek mandi. Eta budak Ari mana boga masalah naon jeung urang Risma. Salila urang di jero mana ketok wae ambe naon, ambe urang sieun. maksud maneh naon urang mah teu nyaona naon ka tadi ge di dieu wae nungguan maneh anggeus sakalian ngabaturan maneh sakit dahar. Kan urang ge geus ngomong eta lain urang da urang ge apal aya maneh di jero. Geus kunaon jadi pasial kieu pada ketrokan doang. Maneh ge Rai, keur penting ngadengin ketrokan lain, coba kumaha ketrokanna. Nya kos ketrokan biasa tapi 3 kali. Terus cicing da urang teh disautan. Aya deui 3 kali. Urang maneh Rai banget di toko wae aya masalah. Henteu, mun saukur debat we kamari puting si Risma. Kurang debat biasa gitu kurang naon. Tas si Risma kamari puting ujung-ujung ngomong ke di gayung sabab urang mandi puting. Aya bener oge sih si Risma, ulah sering ting mandi peuting bisa ditunggan di gayung. Tapi nya ulah teu percaya teuing bisa sial. Mana balaan manehna El? Henteu urang ngabejaan. Rai, kunaon tadi? Teu kurang naon. Urang capek non, rek heula nya. Kunaon udah? Kunaon Rai? Enggak. Tadi aya gaang, aya gaang. Nyan Rai, mana tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya si Raisa geus balik. Geus kita tadi geulaan ge maneh aja maneh maris. Tapi si Raisa kita tadi teu keluar kamar pisan, mana can dahar budak teh. Raisa, ayo keluar. Raisa maneh kunaon meuni pias? Kunaon Riz? Aduh Rai, beut maneh kunaon pias gitu. Ayo orang bawa ke dokter. Ayo Milo. Ayo. 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 Raisa. Riz si Raisa kos kiris 2 kali atau memang benernya? Ya. Apa orang pindah di dieu? Ayo orang ngomong ke ibu kosna. Ayo. Rai, orang si Risma hari ke ibu kosna nya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aya naon, Neng? Ibu, punten. Abdi bade pindah kosan. Oh, emang aya naon? Raisa bade pindah damelna terus abdi ge bade nyari kosan nu deket ka kampus. Oh, nyantos. Mangga. Beberesan pas. Atas Bu. Oh, nyayu tuh sok.
Nyengir. Beri khawatir jalan macet jadi gelap Cina. Rek mandi. Itu sih. Mana kan yang beda? Hayo. Hayo tuh. Selamat berjuang. Sukses.